bingung jeung bingung we terusnya. Bingung kuno encan ngaranna teh naon? Gomam. Kunaon ayana kurob jeung gomam? Kabingung kuno geus jeung kuno encan gara-gara urang teu ngamalkeun kana lafaz di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Da urang mah hayang tapak damel abdi we. Tapak damel abdi teh kumaha? Nu terjadi hoyong sesuai jeung hoyong saha kahayang urang. Lamun aya kahayang anu sesuai jeung kahayang urang anu kacumponan adil Allah teh. Ngan lamun teh mah teu sesuai jeung kahayang rada teu adil ya Allah teh. Kan kadang mah kitu urang mah. Padahal alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Da kata lalar urang ge lafaz nama ayat namanya Allah teh hakim nupang adil-adilna. Kudu syukuran urang teh ku dihirupan oge, ku bisa naon, bisa ngamekan oge, bisa napas oge, bisa ngicep oge, bisa dahar oge, bisa hitut oge nya. Eta teh syukuran nu kacida badagna. Batur mah aya nu teu bisa hitut geuning kudu ngaluarkeun sabaraha juta tah hayang bisa naon, hayang bisa hitut, teu bisa nyingsring kudu ngaluarkeun sabaraha ratus ribu supaya bisa naon, bisa nyingsring. Urang mah hitut lancar di mana-mana wae ge aya hitut tuut nya. Nikmat eta teh nya rada rasa leutik mah wajar nya. Dahar masih keneh ngeunah, rasa masih keneh ngeunah. Da hakikatna urang nu ngarasa miskin, lamun teh mah panon urang aya nu nawar ye sanaon samiliar dibikeun moal. Berarti hakikatna urang teh beunghar. Panon mahal, irung mahal, letah mahal, ginjal mahal, awak mahal. Ngan kulantaran urang teh ningalina kanu goreng wae sok nyebutkeun yen urang teh teu bogana naon. Urang mah teu bogana naon, padahal di urang teh nanaon wungkulnya, nanaon wungkul di urang teh. Ras ningali urang mah mani hideung, sabab ningalina kanu naon? Kanu bodas. Coba ningalina kanu beleuwuk pisan. Alhamdulillah hideung-hideung ge urang masuk mandi da aya cai. Batur mah nya hideung nya beleuwuk nya tara mandi da teu bogaeun cai. Terus we pikiraneun teh naon anu mantak jadi urang syukuran eta nu kudu ditingali ku urang. Da urang ge atuh ieu teh apalnya kanyaho teh aya, loba kanyaho teh loba kanyaho ngan kurang kadae. Cek bahasa kolot mah urang teh loba kanyaho teh ngan beda kurang kadae nya. Eta mah teh kudu dipapai hiji-hiji nya. Nyaho urang teh nu alus teh ieu ngan teu purun we. Nyaho nu kudu teh ieu ngan beda teu purun we. Eleh ku teu purun mun ceuk tadi mah eleh ku bahasa atuda. Atuda ieu, atuda itu, atuda atawa lamun teh mah keur pasea mah bongan we. Bahasa-bahasa nu saperti kitu kadang mah menghantui kana pikiran urang melalui nafsu. Ari nafsu teh naon? Kahayang. Di urang mah nafsu teh naon? Kakeheul ameknya. Padahal ari nafsu teh kahayang. Urang hese dahar meuli obat nafsu. Berarti nafsu teh naon? Supaya hayang kana dahareun teh piraku supaya keuheul kana dahareun nya. Jadi nafsu teh naon? Kahayang. Ngan di Sunda mah nafsu teh jadi kakeuheul. Keur leumpang batur urang keur dieu katajo, ge leumpang teh atuh tong jeung nafsu. Kan sok terkadang kitu. Titik. Fala raq'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala.
sehingga lamun dibanding-banding jalma nu makrifat teh gampangna mah kieu nya urang teu loba ngarasula teu loba nganaha-naha ta eta teh makrifat panghandap-handapna teu loba nganaha-naha ka Allah nah hanya kunaonnya nah leungitkeun eta teh nya minimal leungitkeun tina bahasa da dina hate mah teu bisa direm ya ningali ka batur geulis nah hanya orang nu butut padahal mah nu geulis jeung nu butut aya kelebihan masing-masing kadang mah nu geulis mah capek nya loba nu ngudag ari nu butut mah tenang deueuh nu ngudagnya berarti mending kumaha atuh itu hirup mahnya aya min aya plus aya kekurangan aya kelebihan nu katinggalina kurang jiga bunga belum tentu imahna badag mobilna alus bajuna hade belum tentunya jika nu dibayangkeun kurang meureun senang hirupna teh belum tentu buat teuing leuwih susah daripada urang buat teuing leuwih capek daripada urang imah gede ngepelna lila meureun capek kan nya beda jeung imah leutik kudu dipel teu lah ngepel ge dikibringkeun ge jadi nya ningali batur wah boga mobil jigana ngeunaheun ka mana-mana ieu belum tentu ngeunaheun boga mobil makan kudu ngumbah kudu nyetoran ngaganti onderdil pedah teu apal we urang sabaraha hargana sakalian penyot gigirna oge nya ngaratus ribu coba mun teu bogana naon teu kudu pikirannya berarti tenang keneh nu beunghar tenang nu miskin urang hayang beunghar hayang miskin manusiawi nya eta teh ngaranna nafsu pedah urang can ngajaran hayang beunghar naon can ngajaran beunghar hayang we beunghar teh panasaran padahal masuk coba gara sharing curhat jeung nu sagala boganya meureun eceuk mah sagala loba ngeunah unggal poe kadang jawabanna teh kieu boro-boro nu bugung mah nyata gitu jadi jalma mah silih sangka eta teh nya jadi tetap anu bunga mah anu tenang mantap dina kunci kahirupan sandang pangan papan ketenangan tapoina mah nu kaopat ketenangan sanajan sandang pangan papan pinuh ari eueuh katenangan mah da hirup teh kumaha bingung nya capek nya. Tapi orang hayang naon kan hayang beunghar so mudah-mudahan sadayana baleunghar falarok atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin patakobala jalma anu geus tara nganaha-naha geus tara nyebut Allah teu adil lamun migawe peribadahan larok atun min arifin sarokaatna jalma nu makrifat ceuk urang manu geus tara nganaha-naha anu nyebutkeun di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah teh bener lain ngan sakadar lisan ngungkul eta teh afdalu min alfiha leuwih alus daripada 1000 rakaateun jalma anu masih keneh nganaha-naha dina segi naonna dina segi ibadah hiji kaalusan ngabandingan 1000 kaalusan tinggal balikeun ka urang ayeuna mah koreksi ku dirina masing-masing da ari ku batur mah sok teu enak pan tah urang ieu sok nganaha-naha keneh tara ti ayeuna mah rek rada eureun rek dikurangan geus arek ge nah hanya ingat tak eureun ulah tulusnya kakara nyebut nah hanya eureun tak lumayan saeutik-saeutikeunnya